maksud ngome bener gening sasar lampah tempat sasar kabatur mere didikan da gening sok mirucaan jika nyanyi rucaan dume kakak sok lari ambek sangkan ke kamaliunaan ingkar tina kapribadian kakak jadi jalma mas nya hanjaka kakak teu jujur eta mah sangkaan lah geuning sok gede watu jawab teh kudu kaharti geningan sok nganyeng nyeri kakak perlu menta bukti nak naon nu jadi hati iya ya ayah kita gening kakak hamudi alah amun dipake naon jalan-jalan siang rarek beli rokok milari istri dijengki bojo mah kaluli-luli aeh ngelingan lain nyarekan ngelingan tungtungan timur kapan bakatku suka kakak perlu hiburan bopohokeun kasulitan kakak sohor ahli seni mun jujur abdi kataji kakak loba muji hanjakas jalin janji eta mah sangkaan batur dagening kakak jujur belaan kakak murukur ngarah kakak leuwih kahayang abdi kieu nya takabur abdi mah teu kadir naon margina dilatih seni suara naon nu dikasih ngarah diri menang modal jadi catur malarean murukul ngandung tujuan ngalatihkeun lalakuan beda nu